Masa sumangga orang sami-sami sanggakeun kadar Allah anu maha kawasa, anu mana alhamdulillah ngalangkungan kodrat iradatna, ngalangkungan kekawasaanana parantos nyiptakeun langit sareng bumi katut pangeusina, parantos ngalantaran pelah anu mana pamugi ku ngempel ngariungna urang sadayana dinten ayeuna dicatatkeun janten amal kasaean sarta nu utami janten marga lantaran ngempel ngariungna deui jaga dina sawargana Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayyubada biruhi mina wal muqal innal habib al mustafa zikruhu fihi shifa idza tawahada bil ilal innal habib al mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetiasa kedah waktu balaka komonembalan anu sanes mistina. Insyaallah kanggo pangolerna baris dipasrahkeun ka sesepuh di keluarga Jembar calon pangantin istri. Anu insyaallah dinandangan ayeuna baris diwakilan ku pangresa Bapak RW Dana kalayan kehormatan disanggakeun ka mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fankihu ma taballakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabati
Kan dari Mei Entertainment kita potong terlebih dahulu dikarenakan ada acara inti yang akan kita selesaikan bersama-sama. Pangarsa Bapak Dr. Andes Andi, oge saksi ti pihak calon panganten istri pangarsa Bapak Lurah Aceng, sumangga dihaturan kanggo linggih ka majelis akad. Selanjutnya kanggo petugas pembaca doa pangarsa Bapak Ustadz Didin. Oke, pamendut kanggo Bapak petugas di Keterusan Agama Kecamatan Sukamantri, kanggo calon panganten istri baris disumpingkeun sabadana regu koreng di pejabat petugas Keterusan Agama Kecamatan Panjalu. Oke, Bapak Ibu dina lumangsungna upacara akad pernikahan ada siapunten kanggo anu bade moto atanapi video teu kenging ngarogrompingkan majelis akad. Oke, sareng sena Bapak saksi mengucapkan sah karena ijab kabulna dua insan. Nada siapunten tekenging disusul ku keprok atanapi surat cekap kunyebat hamdalah sareng doa kanggo panganten barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Cendek waktu nur hayu digang mangsa dosa sampurna beber layar tarik jangkar janji orang pastikan supaya orang nyatakan upacara akad pernikahan atau Devi Darmawati kalih Kang Maman orang dilumangsungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal ajab. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kersana dua calon pengantin kali Bapak Wali anu kusipkeun calon pengantin pamaget kali Bapak Wali sikurit pacanten anu baris dilaksanakeun disalira ku Bapak Wali anu calon pengantin pamaget parantos diniatan dina manehna ku niat anu sae niat ibadah sejak turun tumutkeun ajaran Allah sareng Rasulullah. Terusnya Kang Maman wa mawala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna Allah amara binika wa naha 'anis safa' fa qala Allah ta'ala wankihul ayyama minkum wassalihin. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana urang sakseni urang doakeun mugia dipasieun kelancaran ka Allah sabada akad ieu disahkeun numutkeun para saksi cekap urang paskeun hamdalah. Mangga sadayana ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bil ma'ruf wa tasrih bil ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap maman kaula di kafe lidah ngajoba lidah lidah di kafe anak les kaula namina Devi Darmawati kanggo hidup kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 50 gram dibayar kontan. Terima nikah karena Devi Darmawati putri Bapak kanggo abdi mas kawin perhiasan emas 50 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan muhimin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Hidayah wa Sarah wa kama alafta baina Mas'ud wa Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina husnan. Panganten
qurratan yang diterima. Allahumma rizqhuma rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dhairin. Terancam mana tuh mas kawin. Nah, sek ngadek aja nabi dia. Di mana fotonya? Oleh dia. Cepeng. Ngadek tatih berdiri. Ada sejawan lagi. Cepengan. Kedua. Tadi gitu posisinya daging di Robi. Iya sih. Ngaleng ya kan. Biar rasanya rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bebek. Ya. Biasanya sayang bojo akak. Gini tanya. Nah, bojo akak. Iya. Iya. Mayar mas kawin Sakumaha anu nembe disebat sakumaha anu nembe disebat dina ijab sareng kabul dina ijab sareng kabul nyanggakeun nyanggakeun mugia ditampi ku salira. mugia ditampi ku salira. Saroge abdi nampi ditaur mas kawin ditaur mas kawin ku ditampi kalayan kabingahan atur nuhun jazakallah khairan katsir as sikap simpen deui mas kawin kak betul sepada setengah lanang ini sungkem nek cara bis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan ma jabaltaha alayya wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayya. Amin kusayana. Amin. Terus sekarang Dihormati payunan sadayana dua insan anu tadi dijajab calon panganten ayatnya para terserobih jantan panganten sekali pangjaram doa ti orang sadayana. Neng, majuan neng teras. Iya, siap. Undona kurang ulun lah, kopehna tak luruskeun lah. Kopeh siap. Nah. Saling lihat, saling lihat. Lihat ke aneh. Senyum. Iya. Karena tutup lagi angkat teh. Hitungan ketiga angkat ke pinggir. Ya. Siap. Siap, Kum. Oh. Ya, ada kenela, ada kenela. Yo, siap. 1, 2, 3 angkat. Saling lihat. Iya. Lagi. Iya. Step. Berjam berharap ridho ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuh kayak bebas Pak, karyo tangan nas ya. Rame naik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu bisa teh nyusahkeun kana janten indung dinten ayeuna mama. Ieu diri abdi nu pinuh ku dosa hayang dihapunten ku mama. Tina sanes kanten dosa anu tos dipilampah ku abdi ka mamah utamina diharewaskeun secara langsung ku teteh ku anyungkeun pangapunten ka mamah dirangkul masing pageuh bisi rangkulan anu ieu teh rangkulan pamungkas antara hidup jeung bisi isuk jaganing kitu mah hidup geus teu bisa deui ningali mamah di alam dunia padahal dosa perdosa hidup sakitu ageuna ka janten mamah nyungkeun dihapunten mamah
Yungkeun dihapunkeun tina samudaya kalepatan abdi rumaos teu acan tiasa moal tarima ka mama. Hapunkeun abdi ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Brang bagus anak ini, kumamah dihapunkeun, kumamah didoa. Layan jak-jak, lintang tiku ayana jasa Bapak hidup. Bismillahirrahmanirrahim Bapak. Hapunkeun abdi. Hapunten tina samudaya kalepatan abdi-abdi rumaos ka Bapak ngan saukur nyungkeun jeung nyungkeun. Bahasa aya pisan tiasa ngahormat ka janten Bapak. Malih sakapun abdi sok ngalawan ka Bapak. Malih sakapun abdi sok nyentak ka Bapak, abdi nyungkeun dihapunten Bapak. Pamugi cariosan abdi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Brang bagir. Ku Bapak teu boleh didoakeun siang jeung wengi. Hapunten oge bilih Bapak can bisa ngadidik. Assalamualaikum Mama. Nepangkeun ieu abdi putra putri Mama. Nepangkeun ieu abdi murang kalih anu hoyong diangkeun janten putra Mama. Sok sanaos abdi rumah bal bagir anaking. Ku Mamah ku Bapak muarek disaha-saha hidup sami putra putri Mamah jeung Bapak dina bagan rumah tangga mah. Rumasa Bapak jeung Mama Kang Maman dinten ayeuna dititipkeun hiji insan, dititipkeun hiji istri anu gelarna istri pisan keur hidup, di mana hidup janten Imam Bagja Cilakana kulawarga hidup gumantung ka hidup Kang Maman bageur anakkeun Bu angkeut murang kalihna dicepengan diusapan ku Maman, ku teteh ku aa ditanggeuy panangan mamahna, dicepengan ku kadeudeuh dicepengan ku kanyaah, ku ibu digalintengkeun doa nu pangsena keur murang kalih dina eta angka 3 engke dituangkeun sasarangan 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teu kenging ditingali tina naon nu pinu dipasikeun tapi tuh tingali saha nu masihkeunana kanyaan dina eta angka 3 engke dituangkeun sasarangan 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ari rete kapongker si ibu meuniku metap. Bu, kabita ibu teh. Zaman ibu pengantenan kitu teu kapongker. Nu teteh kaakeun kalian bismillahirrahmanirrahim dina eta angka 3 ke dituangkeun deukeun sarangan bismillahirrahmanirrahim. Rusuh eta mah jeung disabokeun sagalanya. Aya ku kacida ieu mah nya romantis-romantisna nya. Pokna teh bisi ngabebitaan cenah kabaturan nu jomblo keneh. Bilih kirang mangga ngaleut deui a. Dina gelas aya nu warna beureum nya anya, tingawitan lebet ka kamar aya doana nya. Tingawitan engke mu karangsukan atos aya doana. Atos terang doa kanggo kewengi. Atos Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana nya anya. Sanes sanes teu eta. Kade sing terang bising ge teh Allahumma barik lana. Enjing-enjing teh aya we istrina dari imam nya. Sok dicepengan hiji diangkat ka luhur hiji ka luhur sing luhur atuh. 2 ka handap lelepkeun sing jero. Saricing we keur ari panganten nya geus di hiji ka luhur, 2 ka handap lelepkeun. Apa kudu dilelepkeun cenah? 3 digoyang-goyang. Geura itu. Caricing we. Meureun ke penting teh caricing we. Teh geus sakitu hungkulnya punya uihan deui teh hiji ka luhur, 2 ka handap, 3 digoyang-goyang tah kitu. Teras digoyang-goyang sing tari dina eta angka 3 ke dibutat sasarangan 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah angkat ka luhur. Teteh kenging lupang ageng mah jabat teteh mah aya bagian huluna nya bunya. Eta teh perlambang bahwa Kang Maman bakal masihkeun hiji barang ka Teh Depi anu satu acana eta barang teu pernah dipigaduh ku Teh Depi nya eta barang anu jiga hulu hayam. Ibu tos mendakan hulu hayam atos. Si ibu bisi dina gentos aya namanya tingali tetehna sing nikmat tingali teteh teh nya ulah ningali daging tingali tetehna we amanya. Lantaran ari keur gogong mah ningali tunggul kalapa ge jiga teteh we siga artanya. Sok caket tuang ngeunana, caketan tuang ngeunana. Kalian nyebat bismillahirrahmanirrahim semoga orang diraosan sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti si Ujang Jang. Alhamdulillah ibu hoyong daging asa. Orang sami-sami ngarasakeun upacara sawer panganten.
Nu Maha Suci. Keheula atuh ngareng-ngareng hamda pangjiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngalaksanakeun saweran titis waris nini aki. Hatur salam kasadaya sepuh anom jalur istri ke antosan heula sakedap urang sami-sami bagiakan pengantin sakali geus dialungkeun nya ke antosannya antosan di komando ku abikeun sing nyarandak ngahna teu aya tanding moga-moga masing panjang duriatna amin ya rabbal alamin. Istriku tercinta, terima kasih telah memilih saya untuk menjadi imam dalam keluarga. Semoga bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. I love you. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Maman. Sejatinya di hitungan kedua kami persilakan untuk saling berpandangan satu sama lain, menikmati indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk Teh Devi Darmawati di hitungan selanjutnya kami persilakan untuk memindahkan tangan Teh Devi ke pundak suami tercinta. Selanjutnya untuk Kang Maman, dengan penuh kebahagiaan pindahkan tangan Kang Maman ke pinggang istri tercinta. Saling memandang satu sama lain dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kebahagiaan di hitungan ketiga nanti berikan ciuman terbaik untuk istri tercinta. This is Wedding Kiss Darmawati Maman. Kemudian di pasangan yang luar biasa, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Devi. Pernikahan kedua mempelai. Yang punya badan kita gerakan badannya terlebih dahulu. Bersama-sama kita mainkan untuk pelemparan hand bucket pada kesempatan kali ini. Tetehnya ikutan dong.
tebeunang ku bujang